Aduh, kena iya. Suluh nage eueuy. Aduh, aing. Ieu mah kapaksa meureun ku jangan lo suluh. Kudu geus burit deui. Aduh. Daek teu daek ieu meureun ku jangan lo suluh. Aduh, ieu geus burit ka resel keneh wae di imah euy. Si Beo cenah nyamper ulin. Eueuh wae teh kalah ka geus cangkeul. Ngadaguana ge. Sebeak mah di jansa botol. Jero we Beo, teu dikunci yeuh. Aduh. Lihat ting pantau teh atuh. Betul cenah kulin. Diuk lah diuk. Capek euy. Batu bebek kulin mah kulin ka mana ieu? Berarti buriteun manten nih geus. Jam sabaraha itu teh? Jam 4:30 geus jam 5. Batu teh kulin mah. Peutingeun. Yuk. Kel atuh rusuh-rusuh teuing teh. Balik ngareng HP-nya capek. Aduh. Itu ulin nganduaan Beo. Duh aya eueuh batur nganduaan kieu mah. Hinaeun duh kaleci. Duh kaleci ge duaan mah tarasap. Ka mana tuh ulin ayeuna? Coang kabeh tonggoh dok, coang ngala jeruk tuh. Memang jugul cenah peninggalan. Duh ya teh sejarah. Uli tonggonya bewe teh jeruk eta. Yeuh cenah cek indung urang mah eta teh jeruk eta teh aya jurigan. Angker cenah ih aing mah saradieun teuing. Juri naon atuh we nama. Eueuh juri ge nama lah tah mitos ayo coang indit lah. Bisa biarkeun nenten ku batur. Duh aing sieun bae weuy. Mau mantu kan ke jam 5. Beringan duaan mah tuh lah. Ayo. Sieun aja aing sieun gitu kan. Karege ini ti imah tuh. Aing. Duda, mamang maek masak, minyak na kantunan nita masak ay minyak na, mau kudu ka warung heula lah. Kita panaskan ya atunya poeta. Anu ban petinjau ni lapisan tetatannya dah. Ini ayam. Ngubut. Pindah aja mau kayak dan semua yuk pindah tempat. Ciut, gorangan-gorangan teh buat. Kemarin itu baru datang kunci kiat kepala kebun. Kaput bukan penting lapisan. Itu jauh cenah Beo. Kamarana euy. Ulin lo Beo. Iman teh ka mana? Sesorangan gitu wanian. Dari teh kawas mana borangan riuhan awewe mah mah. Oh, ek ulin ka mana di? Urang ka warung tuh tita indung meuli minyak. Ulin atuh ka mana we meni kepo heuh Kepo maneh masih cing lagi ra berarti. Berarti kepo heuh. Jung we ka warung mah yeuh we combelin ayo. Jung lah ujung. Nambe Ih, we. ilu atuh ek ulin mah urang ilung kewe meuli minyak mah urang hayang ilu ulin da kesel di imah dititahan wae ku indung. Ah ulah jung we ka warung mah meuli minyak we jung maneh mah. Bulat ting miluan mah cicing lah. Maneh angke teh sieun da ngaliwat imah angker ditu tuh. Lah pan maneh ge sieun. Kana jeung maneh urang mah. Ambu urang mah hayang ilu hayu ilu urang mah teh sieunan ieu urang mah hayu yeuh gowat teh yang ulin urang yeuh hayu gowat ih. Geus lah cicing hayulah burit nanten. Heueuh na jung we ka warung mah jung we aduh. Ih itu gara barudak ninggalkeun urang padahal urang mah manyusakeun ieu ih gelanya. Saya mencuri kunci kieu nih we. Lawan cipi aya nu curi ka aing di mana eta? Buruk di dia ya nu cerik. Mana kunaon sarna yang cerik di dia? Orang tadi ajakan ulin ku barudak kalau ditinggalkeun. Geus ieu aya nu mending balik tempok ek poek.
Sakedeng dege magrib bener aing. Bisi kalah keadaan manten bari jeung pamali. Di leuweung kieu ceurik mah geus cung mending kena balik cung balik we cung. Cung balik we cung balik cung. Dan wali minyak. Abah teh cung balik bisi magrib pamali. Ah, sama borangan kuy. Tuh, punya naon ieu tuh. Cek dulu magrib kok aya jurig. Eueuh, di talian. Lihat tuh. Sieun aing tuh. Coba tuh. Aing ada kuan di aju. Buat lah ayo. Ih aing. Pandai saya ngajur sorangan mah. Ada lebaran bang lumayan hiji-hijian. Aing kalaburit manten ieu mah. Ngan seru teh. Aduh, eta baru dak keur nginaon cik ieu aing mah. Siga keur ngajeruk eta bari di mah kosong kitu tuh. Wah, waras ieu mah. Aju atuh bewet. Hei, panten nepi. Ieu keur ngari naon ieu budak leutik. Astagfirullahaladzim. Keur ngari naon ieu teh? Sakedeung dege sareupna. Ah, begitu. Bapak-bapak nyarekan. Mau bedog diu. Heeh. Sieun an. Pai geus burit aing mah. Bapak nunggu pohon ieu. Ieu mangker ngalah jeruk sakedeung deui ya kagok. Kedeng di kagok. Can menang hiji-hiji acan kuat we sok aju tadi. Oh, deng nak atuh sing ieu sing nyawa waktu ieu. Sakedeung deui magrib ieu teh deng Gusti teuing. Geus cung mending kene baralik. Bari ieu imah kosong kapan ieu teh? Katelah pisan loba jurigan. Naek kumaha ieu? Pamali nak ulah ulin wancik ieu. Lah, pamali. Maneh ge ulin we. Itu gican balik. Aing aya jurig di imah imah geus sieun cek bapak aing aya jurig di mah. Lah, mun aya jurig mah dia leg buleud gua yang diakan lah. Ya mah ngelawan kolot cenah pan pamali. Lah, keun bae atuh lah. Aki-aki. Balik aja balik. Ah, pan di tengah jeruk. Aing ngasieun. Ih, sia mah borangan pisan mah tuh. Oh, geus dong. Budak teh bejaan ku kolot teh. Ngalawan wae aing sakedeung ke balik. Ajis teuing dinu kieu bisa dihakan memedi. Geus cung baralik. Aing geus balik da geus meunang ieu sulu mah sakalian ngejo. Sieun bae we geus burit. Balik we atuh nang lah. Aing garateul pan. We jeruk teu meunang ieu nam lah. Gitu. Anterkeun aing sieun. Lah, sorangan we. Aing sieun bel. Yus, Engke ka masjid bae we. ke masjid. Heeh. Oh, 6 gas. Sampur lah. Oh. Ini A few moments later. Jalan mana? iya. Iya, geus penting we semusieun. Anterkeun atuh bel. Hah? Anterkeun. Ya, nama tas mulang ti masjid da papisah urang mah jalur dia imah na marane ka dari tulin. Ah, tuh geus heueuh nya jalan mana majalana ka ditu ka imah teh. Si beo ka ditu lempang. Aduh, aing rek balik atuh bisi penting manten sieun euy. Ieu lah barudak urang mah teh heula. Si, geus itu orang balik lah. Oh, hayo tuh. Kade barudak. Eta barudak jauh imahna teh euy. Kalewatan makam, kalewatan kumbon anu hieum. Emang ada deket ieu. Aduh, naon kita budak. Yalah, mat pulang. Aduh, aing keur teh. Ieu sieun bari hayang ngompol ieu mah teu kuat. Aduh. Ah, di dewe heula ngompol euy. Seribu ieu mah. Payan. Ieu keur teh sieun ngompol terapi-rapi. Itu asa aya meniup tapi sasaha igot atuh ngompol teh rapi. Duh, aing merinding kieu. Kuat-kuat. Wah, mana kering naon kido? Astagfirullahaladzim. Aing Sam. Si Joni aing keur ngompol ngejatkeun keur teh aing borangan. Lamun heueuh beugig. Tuh aing mah johan mana nginaon jadi nuturkeun urang pan maneh mah balik mah jalan ditu. Keur teh ke jalan ka imah urang ngapoek ingsiunan deui. Iya, do urang tadi teh mulang di jalan teh aduh inget dititah beli indog jeung mie eueuh dengan sangu ning. Urang ka warung heula kedeung lah, tereh ya urang. Aing mah eta mah sigana mah wadul euy ka warung eta mah hajek ngejatkeun aing. Ieu aing kalau agak beki sieun. Si aya nu asli euy.
Aduh, aing terarisan lah keheesan masjid. Mana ieu bari geus penting deh. Kumain balik itu ya sieun kieu. Aing mainan naon gitu. Aing maksakeun balik. Aing mah euy. Santas ngalah jeruk nu tadi aing mah inget kanu aki-aki eta aing mah. Da bapa mali cenah euy. Aing serius euy. Jauh kene ka ieu mah geus hayang ngompol deui kitu. Lah disingsieunan tadi ku si Joni. Ieu kudu ngompol di dieu euy. Budak ni tadi yuk. Buahnya sarungnya. Paling karang muna-muna. Sebat kali kumpulan kayak gitu. Pancirian si budak. Geus balik Ini na euy. Lang euy. Tiris kieu nya euy. Tadi tas menjatkeun si Kidong. Punten teh. Kela tadi tening asa terkenal euy teh. Biasa lamun ku urang ditanya langsung ngajawab. Cek heula geura euy. Ini kom saya tak bobo jurik ini. Mau tahu? Wah, satu ya. Allah mubarak lana fi rizqina wa qina adzabannar. Cuma kalau baca doa makan buat tidak hari ini. Gua ini canda hari lapar lah. Hai, semusieun kieu bade ka imah jauh keneh. Kudu ada rusuh ieu mah euy. Ieu teh pangkumaha leumpang tiasa jugjug berat ieu aing mah euy. Aya jurig nya nu ilu. Kudu maksakeun wali ka tukang. Nanaon tapi euy. Aman tapi. Ieu mah asa bal nepi ka imah berat euy. Udah sering siapa kau yang diturutkan ke kaimah. Dengan usaha tadi buat aing nanti. Kela itu yang kasat ngerjakeun PR euy. Si Kidong geus kitu. Menyaing kudu si Suli ka imahna. Sarieun nya euy. Tapi kumaha kudu bisa dicarekan ku guru euy. Berat. Dok. Ai maneh kunaon eta leumpang egang kitu. Jiga nu berat. Budak ini yang tadi ngoprekan jeruk teh. Pindah tar gitu. Nyaho ieu teh waduh ai berat ieu mah pokona mah leumpang teh ripuh we beratnya kunaon ieu aing kakaraeun kieu mah euy. Ya, sia mah ketegusan. Ai maneh PR geussan? PR sekolah nih. Can ketangna urang ge lah isu ke di sekolah rek balik yeuh peuting Ulun kuen disusul. Balik itulah aing kudu balik. Ih, aing jadi harampang awak euy. Siga nama heueuh bener cek si amang-amang tadi euy. Cenah ulah ngalaan jeruk eta. Da imah eta teh angker bae sareupna. Ieu kudu kuat balik euy bisi aya nu ilu deui. Astagfirullahaladzim. Aing ngetan naon ya euy. Ieu naon tinggi euy, poe aing 5 menit deui. Mangsa kedua guys berhasil dieksekusi guys. Ini mah tinggal balik ke tempat asal. Iya. Anjing kieu beteng murilit kieu aing hayang ngadoa anjing bari di imah cai deui. Ini mah kepaksa kudu ka balong manggiwang. Ya caian tuh
sih. Ibu yang modal mah. Aduh. Kayak gitu ya. Makanya kan mau nolong sih. Oh si omang-omang tadi itu sih mau kenalan sulit tadi. Bintang maloba euy. Ai punduk asa teng salwer kieu euy. Aduh. Ya ai, punduk ka mana liwat ieu? Ya coba tidak. Aduh. Ya tolong. Tolong. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe bisa di donate.